teh sebenarnya mah sanggeuk ari teh pimbe karunya teh di Paraban euy. Makanya si teh rada panas eutik teh halus cek teh. Jangan saung soalnya. Oh, itu saung. Itu juga ada. Oh, pohon itu di bawah. Jangan sini. Ini goblok. Mana? Ya, kena bagawan teh molor baik mah. Aing keur ngeunah SD kalah goblok. Sama pemuda teh molor baik. Tunduh aing pagawean eueuh. Terus aing dong, hari cangkeut bae tapi da karunya kumaha ambe aing. Eueuh nu maraban. Jual bembena teh. Ulah tuh jangke akikah anak aing. Lumayan. Beta aing haus sama gua tuh dengan kalapa. Kalapa salnya nih. Atuh batur kajin ting. Ih, sia. Zaman aku mangke teh. Kajeun ke aing tanggung jawab. Awas ya. Heeh bener. Be, kan di be. Oke. Jangan lah, Bu. Hei, sia. Anjing. Karung mau dibawa. Ya kajin ting dah. Yang wadah sia mah. Yang wadah. Rumah anak ieu deh. Oh, saja mau bae bawa. Palingnya nang ini. Dompet itu. No, 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 no. Sorry. Tah kapanan we tah? Yuk, heueuh nu ieu. Sian. Kajin teh ieu aing haus ya teh. Ieu nu ngajagaan abe ka aing nu naek. Lu bejaan sia kena amun aya zaman. A few moments later. Tang tang, aja matang. Woi, eta. Siapa? Woi, setong kabur, Bos. Etong kabur ini. Angin kalah-kalabu eta budak kandi goblok anjing. Salam paham ting goblok. Apa aing pantesan leungitan bae hamjarah teh. Budak kandi eta nyol. Ngabrikna tereh pisan. Aing mah rugi meureun ieu mah. Aduh itu. Santang benang tuh. Aduh. Jadah ngalah kelapa ya zamana. Aduh, da si santang itu gara-gara jadah. Si anjing ninggalkeun aing cenah jadah teh. Siapa aing teu ninggalkeun nya mah aing ge beunang meureun. Anjing aing. Aing cap. Bah, sia aing ilujingna mah. Rugi aing. Pido rakaun bae. Ieu ge hancak kale jadah teh. Aing haus, hayang kalapa, pas tambah haus aing mah. Aing atuh siapanya mah molor bae aing mah. Ngai tadi aing ceket pisan nih. Aduh, aing kacape, cangkeul aing. Jang lah, aing baik bang. Anjing tulung. Nyeuna. Tolong, salah sudah. Nyeuna. Goblok sia mah. Ayo bah, balik lah. Eulah anjing.